Semulang Kang. Capek Kang ya? Ya lumayan nyik lah. Kan karena lagi bulan puasa, rada kurang tenagana. Nah, sing sabar ya Kang lah. Yang penting mah usaha. Tapi kan debat lah Kang ya? Yang atuh, banyak gitu ya batal. Nah, makanya gitu. Tadi si Ijem ngebejaan. Si nasi Emel ngaku ke si Ijem yang manehna tadi batal. Godin di pasar. Si Emen eta mah lemah, ipis. Terus cek si Ijem tuh si Emel ngadongeng. Da Godin ge jeung akang di pasar lagi ceng. Bener kata kan? Fitnah temannya. Cek saha. Si Emen dipercaya. Kapan apa? Si Emen masuk ke wadul. Cek si Emel mah sebenarnya sangguna teh gigih. Dan kurantaran papar jadi di dahar we kepaksa. Cek saha, sangun gigih. Bulan gitu. Mun gigih mah tuh mau didahar akang ge. Tah, akhirnya ngaku oge. Saya ngajak itu cemen atau akan ngewitian. Hipnotis ke si Emen. Hipnotis. Dasar pembarurung kurang lagi. Namun bungkus mau ke imah. Waalaikumsalam. Kebeneran sih. Dia perlu akang. Aya naonnya asara luas ya. Ay kamari bener. Didinya BPJ kasih Ijem. Yang didinya Godin di pasar. Tapi sampisan Kang buat orang kasih Ijem. Gening buktina. Si Ijem ngadong yang ngasih Iroh. Yang didinya Godin cenah. Ngaku batal. Lawitan mah abi gitu wabartos Kang. Eta mah abi we nu kaceplosan. Seroken ya tuh. Jeung naon maksudna didinya membawa akang. Di beja jeung akang cenah Godin di pasar. Nah make beja. Kan perjanjiannya teh kitu Lin. Ampun para alun Kang. Nya abi nya lakian akang. Pantes perjanjian adu moanya pitamit akang. Diraku atuh Kang. Buktina. Eta si Iroh apa kan? Cenah didinya beja kasih Ijem. Godina duaannya akang. Abi mah mau nyarlos kieu Kang. Abi godin di pasar teh ditraktir ku akang gitu. Sakitu kok Kang. Aku kenang-kenang Emen gitu mah. Saya bolok ya. Man tadi berangkat. Ke dia. Nya aya tadi berang beres Jumaan. Nah gitu. Ini nanyakeun we. Aya naon cenah ka dieu kan? Ya ulin meureun atuh ka dieu. Panggijang akang. Dedengan teh tadi ampun paraun. Naon diguna meta hampura kan? Aya naon? Sok salah denge. Lain ampun paralun. Paralon. Nanyakeun akang boga paralon teu kitu. Paralon. Nah paralon jang naon sih eta? Ya paralon mah jang neungeul beurit. Jang cai atuh jang eta. Saluran cai belah na manehna cenah. Minta ka akang nanyakeun boga paralon teu. Anakna teu boga gitu. Oh, juga teh ampun paralun. Ini ampun paralun. Salah denge ieu. Oh, nyatu gitu mah.